Ya. Dak ngora ampun ayangan micet teh tempuan teh. Duh, kue aing. Daripada si perempuan micet, ning catur jeung aing. Lebih kawai catur. Serius ya sanggup teu? Meneleh tidak kawai. Menele awe sia ku aing. Jadi aing sih. Kajian aing lamun aing eleh awe aing ku sia. Sebut kawai. Ya. Lu bukan gitu we. Bisa kali itu lah. Oh, catur jeung aing. Kumaha lamun si eleh awe sia saker aing. Ulah tuh. Naon atuh? Eleh ya. Dapat ngajakan aing ya. Mana sama kabeh. Sia nu bodas. Sama tuh sia. Bodas jeung nu bodas. Hidung jeung hidung. Udah boleh ke ide kan. Hampura aing gitu. Pokona lamun eleh hampura euy eta si eta ku aing. Caranya. Gila buru Apa sama sia. Saya ngajakan aing. Berarti aing nu ngajakan aing nu masang. Pokona 3 kali jalan hampura saya bakal eleh ku aing. Tunggu dah ada yang chat Di sana. Modar tah cuma kasepna doang bodoh hirup teh. Sebenarnya jaran nu aing teh sep, aing teh kan ngangkun geus lila gitu kan. Udud mah geus beuki, geus sapoe beak sabungkus. Kumaha tuh da cem. Aing geus sarua nu gawe ge komunisia merenang. Usut deh. Capek ngedengin sia teh cem. Capek aing. Aduh. Sayang kawin win. Saya yang kawin Sep. Saya yang kawin. Apa sih? Macam bong. Ya hayang kawin Mas Sep kan meureun kawin teh meureun loba perhitungan Sep. Gak dihitung itu, mau dihitung mau kawin. Jangan kawin Chan. Kan? Ya anjing. Padahal meureun Sep kudu boga perhitungan Sep, teh lain tibang kawin doang. Kawin doang 200.000 ge bisa meureun cek si Mahmud teh mah. Osok. Ya. Ya osok. Mahmud osok si Mahmud. Si Yono. Namun sakit itu osok pasti emang teh sih aneh gitu. Dina tambangan sia aja. Aneh bener. Ayeuna kieu Sep ya, heus kieu. Ya kan umurnya geus dewasa. Saya geus bara tahun 25, Can? 28 kan? Can? Berarti otomatis yang geus puber, geus boga rasa hayang gitu kan kawin. Sedangkan sia can boga awe tah. Cara ngalampiaskeun rasa eta kumaha sia? Maksudna cara ngalampiaskeun rasa kedewasaan sia kumaha carana sedangkan sia can kawin gitu. Daripada kieu wae Sep aing ngobrol jeung sia teh nyambung da sia mah geuning ngajedog ge ka sia mah blow on. Aing mendingan ge ngaleungit Sep aing. Aing ka dieu sih yon nyasar. Jangan alenya, tapi aing gak bisa merenang. Aing susul saja. Aing mau ruas, goblok dia mau ruas. Aing, juga teh saha. Aing tadi ngawang kok blown banget budak teh. Si Yono, si Asep. Aing mau ruas we sia. Aing ngaleungit tepi ka dieu ka sia Yon. Goblok aing. Ieu Yon. Ieu jelema. Salah darat Asep blown. Goblok. Sing naon nutur-nutur we aing. Itu aing gitu sorangan dan ditinggalkeun ku sia. Lagu naon sih sia budak duaan teh ngarerewas aing keur gawe. Ieu Yon jelema ieu aing tadi keur catur jeung manehna. Atuh aing ngomong kali itu ka dieu main mah. Heeh, itu doang.
Sistem aing di situ soranganan tinggalkan sih ya. Aing memilu aing sih ya. Di dia raga aing salah. Daripada sia para sia wae doan mending bantuan aing gawe di dia. Dumbuk sia boga duit meureun ge digaji ku aing. Aing mending arek cekeng cangkeng teh ieu. Aduh ripuh gawe sorangan teh. Pada bantuan sih aing capek-capek ah. Sayang. Sayang. Tuh. Mana? Oh itu mah nyawa ayam sameureun kerenangan parab sugan dan tadi paraban kuno bogana. Mending song pakai ngaliwat wae na Mas Cep. Lumayan heuh. Ayo cum gas. Kurang ala. Hayo. Aing ilu atuh aing meureun tidak ajakan pisan sia mah. Masih mah alim yon. Tumpang ge urang hayang mun kos mana resepan aing puja tilu leutiknya sangsara, hidup aing geus sulit. Hayo tuh he. Sur adek milu hayu milu mah. Kedeung atuh. Ieu hese ieu kumaha? Ieu ngait. Ieu hese kumaha ieu? Yuk mah kumaha ieu? Ieu. Bantuan. Aduh sia narikna ka dieu lain ka dinya, kumaha sih? Si bego. Yan, mana ganti yan? Ayo siap. Jam. Tadi tuh jam. Itu tuh. Cem eta nu hidung cem. Abang sebenang. Yan, beri yan. Jon, ya, Cem eta nu bodas cem. Tewak cem, eta nu bodas. letik coy, kade coy. Wes ya belagu. Tah. Ji, 2, Dua. ji. Dua.